Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, nami abdi Raihan Gunawan sebagai suami. Nama saya Rian Versi Marbun sebagai pemancing. Nama saya Satria Arif Febrianto sebagai penderek. Nama saya Redisika Azab Sari Pangabean sebagai istri. Nama saya Bindi Alika Putri sebagai rakyat 2. Nama saya Kezia Syafia Misha sebagai rakyat 1. Nama saya Pradaya Jasmine Alia sebagai narata. Selamat menyaksikan Alcarita di tanah Pasudan khususna wewengkon Cirebon, Jawa Barat. Hiji kajadian nu moal leungit dina waktu. Zaman baheula urang Cirebon kata Rajang Halado anu berkepanjangan. Sakabeh jalma ngarowok di masjid ceurik getih. Manehna lempeng kaditu kadieu. Naengan serelek cai anu kajidan pentingan. Hayo orang ngali, saeutik deui cai bakal keluar. Hayo! Sawah urang geus kata Rajang halodo mang tahun-tahun. Duh Gusti, tembongkeun ka kami supaya kami menangkan cai. Pikeun kahirupan orang. Duh Gusti, cak anjeun bakal ngirim utusan pikeun nyieun urang senang. Tapi mana buktina? Dewa tukang bohong. Sawatara jalma-jalma keur ngali tanah pikeun naen Cinusu. Eureun, hayo eureun. Hai sigana dewa parantos ngutus batur kahirupan ngabebaskeun kahirupan urang. Duh Gusti Brata, hatur nuhun. Wilujeng kisanat, nah leres kisanat mangrupikeun utusan dewata. Pikeun ngabebaskeun kahirupan kutukan urang. Saha maksudna? Mang tahun-tahun kami mengharapkan kemakmuran tapi teu ada kabagjaan. Nah anjeun utusan dewa. Abdi sanes utusan dewa, abdi teh mutafir, nama abdi Syarif Hidayatullah. Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Syarif Hidayatullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cai ngakola kacida kacadangan. Jalma-jalma bungah kacida, jalma-jalma nu tadina nyebah ka dewa ngaringun ka Islam. Naturkeun alemen uleman Syarif Hidayatullah. Dina hiji poe, hiji kampung aya indung nakabur sieun ku salakina bakal meuheun lantaran dianggap geus zinah. Teras Raden Syarif Hidayatullah ngaliwat. Aran teh mau ke mana? Di mana teh anjeunna? Aya naon, Pak? Ah, nya Hakim hari. Ayo Tuh Bapak lepaskan abdi. mana ikut mana? Antosan, Pak. Antosan. Sabar kisanat. Aya naon kisanat? Pemajikan abdi salingkuh dugi ka kandungan Kanjeng Sunan. Kuring ngarasa dihina. Anjeunna malah nipu batur. Kanjeng Sunan wanoja ieu maehan diakna. Nah leres dakwarana. Aya naon, Pak? Ini loh, dia teh udah selingkuh terus hamil. Bener tuh kata dia. Henteu Pak, henteu abdi teh teu ngandung anak. Alah, bohong. Buktina teh perutna gede. Bangunlah. Mau ngapain ini teh? Ini teh Pak penyakit. Bohong. Kamu teh saha ngeramal-ngeramal orang begitu? Nama abdi Syarif Hidayatullah. Terima kasih telah menyaksikan drama kami. Assalamualaikum. Selamat menonton. Aya naon, Pak? Lah, tutukan. Nyari goblok. Ayo. Mau ke mana? Kanjeng Sunan. Hina anjeunna, hina abdi. Kuring ngarasa dihina. Kok anak sih? Kok ada anaknya?